Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa subscriber channel YouTube Mang Cecep Goro Bacep anu satia satuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca dongeng Sirot Jelema Gaib bagian ke-24. Ieu yasana Bapak Ka Sukarna. Sate acan dipedari ya dongengna sakumaha biasa ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ka anu tos satia satuhu manco ngomen ngalaik kana ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Goro Bacep. Mudah-mudahan eta kasayan dibalas ku Gusti Anu Maha Suci. Amin ya Allah ya robbal alamin. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Kamin, taingan ilaing tepi ka komper atuh, ari kitu mah. Tetela si Sirot teh lain jelema si itu si eta ujang. Geus diseret ayeuna mah entong mika hayang deui ka Nyi Eponnya. Moal bisa laksana, masih aya keneh si Sirot mah. Omat ujang, turutkeun pi ujang bapaknya. Abah Jamil bari nangkarak bengkang dina palupuh kacaangan ku lampu cempor nu hurungna kakalicesan. Kumaha abang ngubaranana leungeun abdi teu bisa mata. Komper bae geuning ieu leungeun teh Abah, jawab Jang Kamin dumareda. Barora ngubaran maneh ujang, apan Abah sorangan oge. Suku teh komper sabelah. Cilaka ayeuna mah urang teh ujang. Abah Jamil meningali Mbak. Janten Abah teh moal bisa leumpang atuhnya, ceuk si Tihul bengong. Bisa leumpang mah Tihul, tapi make ituk sabelah atawa dibantuan ku maneh. Jadi kapaksa ayeuna mah Tihul, maneh teh kudu ngalayanan dewek euy. Abah Jamil hatena nalangsa pisan. Nah ari si kewen henteu Abah, jawab si Tihul teu ngeunaheun meureun. Si kewen mah ngalayanan Jang Kamin Tihul, sabab umur si kewen sahandapeun umur maneh. Jadi si kewen ngalayanan Jang Kamin, ilahi ngalayanan ka dewek. Ceuk Abah Jamil bari ngareret ka si kewen pok neruskeun diomonganana. Lain kitu nya kewen. Leres Abah. Abdi mangiringan bae, jawab si kewen semuna langsa serta tujuanana rek bela pati. Atur raos pun kewen Abah, ari abdi mah kedah mamangku Abah serta acana Abah diituk. Ari kewen mah nganutur-nutur wungkul. Si Tihul rada sisirikan. Si laing mah sik-sik melik Tihul, geus beda karasana ku Abah oge. Ongko bilu ka Abah, tapi hate maneh mah condong ka Sirot. Ngarti Abah ge deuleu. Manehnya ka Sirot teh mimiti ilaing gondok. Jadi benar ilaing teh hayang ngalayanan Jang Kamin. Abah Jamil siga nu ambak. Laras Abah, jawab si Tihul pondok. Kumaha lamun Jang Kamin kasusukan hayangeun miceun. Daek manehnya cewokan. Cing jawab ku maneh Tihul. Daek kitu atawa bembong. Laras bae nya Abah. Mending ngalayanan Abah bae atuh. Jang Kamin mah ku si kewen, jawab si Tihul eraheun pada embung nyecewokan serta ingeteun yen leungeun Jang Kamin mah komper duanana. Nah ilaing cula-culu Tihul, naon kabeuretanana? Abdi nama emot Abah, yen Jang Kamin dua leungeunna komper, janten ngasupkeun kadaharan kedah dihuapan serta ngaluarkeun kokotor kedah dicecewokan. Asa karagok Abah. Numawi bade ngiringan kaputusan Abah bae. Tah kitu, nu matak oge ari jadi jelema teh euy. Lamun geus ruak leo kaanginan, terus bae rek dipikanya oge salah tarima. Da sangkaanana goreng bae ka dewek teh. Abong-abong lina tahun-tahun ieu dewek keur teh semplek, nincak semplak. Terus bae anak buah teh angin-anginan.
luak leok henteu puguh pamadagan. Ulah dianggah teh Abah, abdi mah nyuhunkeun dihapunten bae, jawab si Tihul bet nalang sadeuy ngadenge kecap-kecapna Abah Jamil anu sakitu lemahna. Henteu euy, sabab dewek oge ngarti lamun ikhtiar anu sakieu ti hothatna, tapi teu aya kamenyatanana mah buah-buah ieu teh papasten teh. Keun moal boleh sabar, ayeuna mah euy, beri terus-terusan ikhtiar. Pira aku rek ngaripuhkeun si laing onaman. Cuk Abah Jamil bari rai cepanona nyalangkrung ting berelak dina bibir panona. Atuh jep kabeh jarempe Abah Jamil ngebebengkang nang karak di tengah imah, terus baik ku si Tihul harita teh dianggelan. Kutiluan dirariung kabehanana ngalimba ku kitu teh mah pantes lantaran geus sabalikna. Anu tadina galak teh ayeuna mah jadi lemek, malah mah rembay Cipanon najan damar henteu caang teu burung atra katara. Cipanonna ting borelak nyak celakan kana pipina. Bari ngahulang ngalamun ngarupat jero hatena henteu nyana kujang sirod, tepikeun ka jadi gagah gara-gara kumanehna mindeng teuing dikakaya sing horeng teh geuning kitu nu lemah ge jadi kuat. Ari mindeng ditempa mah ku gemuk badanan dasa, akhirna musuhna gagah ngelehkeun anu delaka. Urang kocapkeun deui pamirsa ayeuna nya eta Nyi Epon. Angin peuting ngahiliwir di luar peting keresek kararas cau katebak kadenge ka jero imah. Anu harita ti iseun lantaran geus bada isa di kampung taya sasaha, lolobana ka sarawah ngadon mararangkek pare. Atuh anu di imah teh ngan ukur indung Nyi Epon nu harita geus ka kamar sarta mawa Nyi Atilah teu meunang sare jeung indung sabab Jang Sirod geus datang. Numatak Nyi Epon manehna mah hidang pisan gancang bae panto imah harita teh ditulakan sarta terus nungtun incu sangkan sare jeung manehna. Sirod teu meunang kaganggu ngarah jongjon leureuh heula sosonoan jeung Nyi Epon di kamarna ngarah jongjon. Sanggeus jero imah jempling sora cak-cak ge kadenge tara-tara ti sasari kawas nu ngabejaan. Yen di imah aya bahaya atuh Nyi Epon ngahulang bari ngadengekeun cak-cak nu rame di sarada dina lalangit kamarna. Kang Sirod, nahanya aya cak-cak haben bae di sada. Aya naon gara-gara na Kang? Ceuk Nyi Epon bari ngalimba. Ingeteun ka Abah Jamil anu geus ditandasa sok sieun males ka manehna. Keun bae cak-cak di sadama Nyai. Nah sieun ku cak-cak teh, jawab Sirod malik nanya bari neuteup kana lalangit kamar anu loba cak-cakna pating karayap. Cak, 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 eta cak-cak teh di sada deui meuni rame di saradana teh beda pisan ti sasari. Nya oge di dinya teh loba cak-cak, tapi sasarina mah tara di sarada cara ayeuna. Atuh purengkeun Nyi Epon, aya hate rada kareueung harita teh bulu pundukna ting sariak. Kunaon Nyai sapertos nu sieun? Nah sieun ku sora cak-cak. Urang gebah ku akangnya. Sumuhun Kang, abdi teh bet ngareunteuet hate geuning. Aya naon ieu teh Kang Sirod? Cak, cak, cak. Sora cak-cak rame di sarada deui atuh rei Nyi Epon teh sieuneun. Ari Sirod kacida ambekkeunana ka eta cak-cak teh sarta terus kumanehna ditiup. Barang puh Jang Sirod niup eta cak-cak meuni racleng ragrag kana luhur kasur. Atuh Nyi Epon teh ruas gabrug ngarangkul ka Sirod. Atuh Sirod teh bungaheun sarta pok manehna ngomong. Moal disada deui Nyai eta cak-cak teh. Sabab ku akang geus ditiupkeun sina paranaseun geura tuman. Ceuk Sirod bari neuteup ka Nyi Epon. Nuhun Kang Sirod, tapi naha abdi teh bet keung bae Kang. Moal kitu pada eta lampu caang. Keun urang pareumannya, jawab Sirod bari puh niup lampu ti kajauhan pas eta damar teh pareum. Atuh reup poek teu kadeuleu curug-curug acan di jero eta kamar teh. Jep sajongjongan jarempe teu aya nu nyarita tiis jempling rehe comrek kawas ngahaja ngahep-hep teu aya sora ngeletrek. Ngan di luar sora gaang manireang di sarada matak waas matak kelar matak betah nu sarare. Saperti harita bahe waktu teh teu kanyahoan nyaho-nyaho tengah peuting asana mah karek bio.
Nyi Epon ngalempreh bae siga nu kapayahan mata kuatir nu ningali ari Sirod mah jeung hudang sarta manehna rek turun. Atuh Nyi Epon ngaleret da puguh teu acan sare sarta nanya ka Kang Sirod sorana teh lamun pisan. Kieu pok-pokanana teh. Kang Sirod, bade angkat ka mana Kang? Apan ieu teh tengah wengi? Nyai, ieu teh tengah wengi Nyi Epon, janten akang kudu balik. Cek Sirod semuti belat rek ninggalkeun ka Nyi Epon teh. Bade mulih, na mulih ka mana akang teh? Sanes di dieu bumi akang mah. Nyi Epon mani ngorejat tina bakat ningkur was ngadenge salakina nyarita kitu. Nya Nyai, lantaran akang di dieu teu meunang lila. Lila teuing ieu teh Nyai. Kang Sirod, piraku Kang aya masantren nugi ka kedah hilap ka anak bojo. Kedah sajorelat pisan. Na teu aya enjing Kang Sirod. Nah asa kabina-bina teuing Kang. Nyai, teu perlu loba pikirannya. Ayeuna akang kudu indit ti dieu. Nyai geus katulungan ku akang teh. Sarta urang geus sare dia teh sanajan ngan salenyap. Kulantaran kitu, lain kudu badami ayeuna mah, tapi akang kudu indit ti dieu. Kang Sirod, sing hawatos bae atuh ka abdi Kang. Ditawaran tuang akang teh alim, ditawaran ngaleueut ku abdi teh teu kersa. Sakitu tas geleuweut sareng Abah Jamil teh. Tapi teu kersa ngaleueut-leueut acan. Atuh tegah teh abdi teh ngeraskeun ka akang. Pargi tos wengi janten hoyong ngaso panginten. Numawi ngajak kulem ge. Tapi naha nembe tengah wengi tos bade mulih Kang. Cing enjing bae atuh. Enjing-enjing bade ka pasantren deui mah. Enjing masalah Nyai, akang minta ka Nyai ulah ngahalangannya. Sabab lamun ngahalangan bahaya keur diri Nyai sorangan. Permios Nyi Epon, cek Sirod bari kaluar ti kamarna teu sasalaman acan. Ditinggalkeun ku Sirod teh Nyi Epon mani olohok sajongjongan mah teu ngomong tina bakat ting handeul atuh segeruk bae ceurik. Beuki lila ceurikna teh. Kadengena beuki tarik atuh indungna reuwaseun. Harita teh kageingkeun sarta kaluar ti kamar ngadengekeun anu ceurik. Barang nu ceurik geus sidik tetela sada di kamar nu ditempatan anakna atuh manehna bingungeun sarta teg aya sangkaan boha-boha anakna teh harita eukeur pasya sarta Sirod timburuan nu matak Nyi Epon ceurik. Tapi indungna teu wani ari rek tunyu tanya mah sabab sieun kumaonam. Tapi lantaran geus lila tetep Nyi Epon teh ceurik atuh indungna kapaksa harita nyamperkeun deui reg eureun di lawang kamar sarta pok manehna ngomong. Nyai, Nyi Epon, kunaon ceurik? Gering Nyai teh, cek indungna bari ngajanteng di lawang kamar. Nyi Epon henteu nembalan kalah beuki tarik bae ceurikna alak-alakan atuh indungna heraneun. Gancang bae disampeurkeun dabongan henteu nembalan ceuk hatena kajeun teuing najan aya salakina lantaran nyaah ka anak ari sup ka jero kamar. Horeng Nyi Epon sorangan salakina henteu aya. Nyai, ka mana ari Jang Sirod? Ari Nyai kunaon deui? Mak, Kang Sirod teh mios deui ka pasantren cenah. Mak, aduh. Dugi katega ukur ka dieu jam-jaman mak. Na dosa naon atuh abdi teh? Kutan indit deui, iraha Nyai? Jawab indungna mani olohok. Dieu mak, malah teu kengeng diandag ku abdi teh. Kulemna ogengan sakedap mak. Kumaha atuh Kang Sirod teh dugi ka kitu? Oh, kitu. Jadi Nyai mah ceurik teh lantaran ditinggalkeun ku Jang Sirod meureun nya. Jawab indungna bari gek diuk dina sisi tempat sarena Nyi Epon. Sumuhun mak, eta pisan nu dianggo peurih ku abdi teh. Mendingan sajorela pisan ka dieuna teh. Aduh. Meni teu sonaeun ka anak-anakna acan. Nya mak, nya kitu deui henteu manggihan ka Abah. Moal Nyai timburuan ka Jang Kamin, ceuk indungna siga nu hayang nyaho kana pandangan anakna. Henteu ari timburuan mah mak ngandada benten teh dina tingkah lakuna bae. Teu cara waktos di urang kapangaruhan ku ilmu pangintennya emak. Tangtu kitu anak king, da buktina sakitu jagona geuning ayeuna mah Sirod teh. Jigana di daerah urang mah moal aya anu nandingan. Keun bae sina ngajujurkeun neangan elmuna.
Cek indungnya Epon bari terus ngajak ke tengah imah bari omongna, hayu urang ngobrol bae di tengah imah bari naheureuy cai dina gopikan keun anu enggeus mah ulah dipikiran teuing sateunya ahna oge salaki moal cara deungeun-deungeun. Mangga emak, jawab Nyi Epon bari turun tina tempat sarena serta terus manehna ka tengah imah di barengan ku indungna. Geuk Nyi Epon jeung indungna harita teh dariuk yang hareupan kana teko anu harita ditunda dina luhureun gupikan dihandapeunana lampu keur naheureuy caina teko. Maranehna jongjon ngobrol nyaritakeun kajadian nu matak helok pisan. Nyai entong hariwang anaking lamun ditilik tina sagala laku lampahna mah boa-boa sirod teh keur ngalap ajian saepi sabab dina buktina ngajawang panto tepi ka amuradul gening mewak leungeunna jang kamin sarta diusap cenah tepi ka komper nya kitu deui suku Bah Jamil oge komper jadi ngan ukur hayang nulungan meureun ka dieuna oge nyai padahal manehna kagokeun namatkeun alapanana. Ceuk indung Nyi Epon ngabeberah anakna. Sabios emak abdi oge teu nanaon ku miosna mah eta bae kahoyong teh ulah tengah wengi atuh sareng kahoyong abdi mah heug wawartos heula ka abah sareng ka emak ieu mah jol karelas bae henteu amitan heula numawi abdi kalintang handeueulna kalintang tugeunahna tapi naha teu kadenge mukakeun pantona nyai sumuhun ku abdi oge teu kakuping emak rarencepan bae panginten sieun ditaros ku emak. Ceuk Nyi Epon bari ngareret kana panto imah ari breh pantona teh masih ditulakan keneh atuh pok nanya deui ka indungna. Dupi nunulakan pantona deui saha emak ku emak? Ih duka teuing emak mah teu ngadenge sirod kaluar nyai ngadenge soteh sora nyai bae keur ngaguk-guk ceurik. Ari itu nunulakan panto saha atuh emak? Ceuk Nyi Epon bari nunjuk kana panto anu masih ditulakan. Ku sirod meureuh nyai ari lain ku nyai mah. Ku Kang Sirod kumaha jalana disanulakanana ti luar nya bae nya piraku sirod anu geus kaluar make bisa nulakan panto jawab indung Nyi Epon mani olohok. Nah nya emak Kang Sirod bisa kitu da yakin atuh abdi mah henteu turun teu tempat sare sareng yakin deui Kang Sirod indit ti dieu moal jalan ka dapur emak. Cing atuh urang tingali ka dapur ari kitu mah nyai. Ceuk indungna bari terus mawa damar ningalian panto dapur. Barang breh panto dapurna masih ditulakan keneh atuh Nyi Epon ngahuleng nya kitu indungna oge. Tungtungna papelong-pelong kawas nu silih tanya dina sejero hatena tidinya baralik deui dariuk di tengah imah. Sanggeus nunda damarna teh. Nyai na jalan ka mana atuh sirod teh kaluarna? Duka atuh emak abdi oge heran. Tetela ayeuna mah nyai moal salah-salah teuing lamun ku urang disebut sirod jelema gaib teh lantaran salawasna loba nu teu kaharti ku akal urang. Komo waktu garlut jeung Abah Jamil mah loba pisan anu teu kaharti ku akal teh. Pek ingat-ingat geura waktu manehna rek di kampak ku Bah Jamil eta kampak hibar lamun jang-jangan mah sabab ngapung teu kadeuleu nu mawana mah meureun disebutna teh hibaranya nyai. Waktu dikadek deket imahna ku Abah Jamil cenah mah dibawa leungeunna anu geus pegat tapi ari buktina mah barangkal tangkal nangka. Teu ngarti emak mah Nyi Epon sama sakali henteu kaharti ku akal da masing haban di pikiran oge emak mah henteu percaya ari rek nyebut henteu percaya da kasaksi deui ku panon sorangan kudu kumaha atuh nyebutkeunana. Nah sirod teh jelema gagah bae kitu. Dongeng nyai kagagahan ayeuna mah buktina Abah Jamil oge anu di dieu kaceluk gagah eleh deui ku sirod mah ari elehna teh ku teu dilawan deui. Tah dasar ieu pisan gara-gara sirod jeung nyai silih pikanyaah jeung silih belaan tepi ka timbul rupa-rupa anu teu kaharti ku akal. Keun bae rek percaya syukur rek teu percaya mangsa bodoh ngan pikeun mamah neuleuh ku panon sorangan yen kagaiban teh geuning aya. Laras emak malah abdi oge ayeuna mah beuki ngartos paingan sirod sok nyarios kieu yen makhluk teh sajabana ti urang aya makhluk halus deui anu teu kadeuleu ku panon urang anu bisa gede bisa leutik cenah
sabab cek anu tererang lamun gede sok gede pisan matak jujul jero imah ari leutik bet leutik pisan bisa moncor kana sela-sela bilik moal kitu anu disebut ku sirod teh jin ma cek Nyi Epon bari neuteup sarta teu pupuguh berebay cipanona ngalembereh. Har ari Nyai ongkoh nanya tapi ceurik deui. Kunaon Nyai teh? Kunaon? Ma, ari jin teh aya, Ma. Nya aya cokolot oge. Piraku teu aya mah apan disebutkeun jin oge sarua makhluk. Jawab indungna bat sedih deui ningali anakna nguyung teh. Siga kumaha Ma rupana jin teh? Cek beja mah bisa mancala putra mancala putri deui. Tapi duka teuing nu sabenerna mah sabab emak kurang ngarti tina perkara eta mah. Saeutikna oge kudu nanyakeun ka Abah Jamil sareng ka Nini Paraji. Terangeun sugan anjeunna mah. Jawab indungna ngahulang deui. Ma, Kang Sirod dia mulihna henteu jalan kana panto. Atuh lamun kitu mah tiasa lebat kana sela-sela bilik pangintennya mah. Sarta tiasa disebatkeun Kang Sirod jelema gaib. Datangna teu kanyahoan, inditna teu kanyahoan ayeuna mah. Teu sangkanya mah ku Kang Sirod. Geus Nyai, tah anggur gara inum cai kopi. Ceuk indungna bari cur nyecian ci kopi panas sarta jep jarempe teu ngomong deui. Kawas behak diomongeun ting hariwel tengah peuting. Urang Tunda lalakon Nyi Epon jeung indungna anu harita keur menang keanehan. Ayeuna urang guar deui nyaeta lalakon Sirod. Bet abong-abong di pasir katambah keur tengah peuting sepi jempling rehe comrek ngan sasatoan laleutik anu reang di sarada kayaning gaang jeung kasir di kebon pating jararit siga nu reang sasambat matak waas anu nguping matak sedih nu nyalaring nalangsa ngadenge sora make jengrus rasa gala. Nya kitu deui jang Sirod sabadana salat sunat manehna ngahruk bae cicing tengah-tengah masjid kawas rek nungguan subuh. Tapi wiridan mah henteu duka keur mikiran naon sabab paromana ulang kawas aya nu diilang. Sirod, keur naon ngahulang bae anaking? Ta salat sunat hidap teh. Ceuk hiji sora tukang ngeunana. Jang Sirod meni ngagabeg tina bakat ningkur was keur ngalamun ditanya teh atuh ret deui ngareret. Ari breh horeng ajengan nu bieu nyarita teh gancang manehna ngawalon bari manggut tanda hormat. Laras keur saajengan abdi teh ta salat sunat. Jawab Sirod bari neuteup ka ajengan. Nah aya naon atuh katinggalina teh siga aya nu dipikir. Laras keur saajengan abdi teh nuju ngemut-ngemut impenan. Ngimpi naon Sirod? Ngimpi direbut baju keur saajengan sarta teras ku abdi teh diudag. Namung teu kapuluk eta baju teh. Margi dibikeun deui ka abdi geus disosoe. Aya naon eta teh keur saajengan? Soal impian. Nah, impian bae make dipake sedih. Anu dianggo ka sedih mah sabadana ngimpen. Margi abdi keukeuh bae ingat ka Pun Bojo. Moal kitu Pun Bojo teh nuju udur. Barang ditanya kitu teh ajengan saleh ngahulang kawas anu mikir heula teu lila manehna ngomong bari neuteup ka Jang Sirod. Kieu pok-pokanana teh. Kumaha ari pikiran Sirod kana eta impian teh? Ari saur sepuh kapungkur mah kieu mama. Lamun ngimpi di paok baju eta teh ngandung hartos. Pun Bojo dipikahayang ku batur. Leres atanapi henteu keur saajengan. Ku pamilaras, teung-teungeun jelema teh. Kumaha ari Sirod percaya kana katerangan kitu? Percanten bae keur saajengan kana kateranganna mah. Mung abdi teh acan tiasa ngabuktoskeun nu salaresna. Nu mawi ayeuna tumaros oge ka pangersa teh supados dipasihan katerangan. Ningali budina Sirod ajengan saleh watireun sarta anjeunna ngahulang bari ngarutkeun halisna kawas nu keur mikir bae kudu kumaha jawabna teu dilapok anjeunna teh sasauran alon pisan. Atuh Sirod urang teh angnya ceuk ajengan saleh bari terus anjeunna nangkep harigu reup peureum kawas nu sare duka teuing keur naon katinggalina ku Sirod si dakap sinukutu
bari mepet panca indra padahal nu sabenerna Sirod teh henteu nyahoan. Henteu lila ti harita brai ajengan beunta deui bari ngusap kana rarai ret ngareret ka Jang Sirod anu hatena geus ratug sabab manehna nyahoan ku pikirna geus kaharti boa-boa ajengan teh bieu tas ngalanglang jagat milari nu teu kaharti neangan kanu aranggang da buktina harita teh pok ajengan sasauran. Sirod geus tong mikiran impian lain mamah henteu ngarti ngan henteu aya gunana najan dibejakeun oge. Ayeuna mah pek dengekeun mama teh arek ngadongeng sabab dongeng nu ayeuna lain dongeng asal dongeng tapi mama arek nyarita itung-itung keur ngadongeng. Mangga mama abdi sejang ngupingkeun sagala kasauran mama ajengan, jawab Sirod mani mendeko bae hayangeun geura ngadenge. Samemeh keur saajengan harita teh sasauran anjeunna ngarengha heula kawas narik napas panjang. Geus kitu ret ka Jang Sirod sarta ditetep sakedeung ti dinya nembe nyarios kieu pok-pokonana teh. Sirod barang gubrag hidap lahir teu nyaho aya di mana, teu nyaho ka indung bapa, ukur hirup oa-oa ceurik geus boga rasa. Meureun karasana tiris beda jeung di jero beuteung waktu ku indung dikandung. Sabab waktu dikandung mah acan manggih rasa anyar seperti gubrag kadunya. Tah urang teh kudu ngarti sarta urang kudu yakin najan harita teu nyaho tapi loba contoh-contoh nu wajib diperhatikeun. Upamana anak urang nu dingaranan Atilah tepi ka harita lahir keur Atilah teu nyaho kana asal muasalna. Najan Sirod bapana ge tetep moal ngarti bae pang tepi ka boga anak. Lantaran urang teu ngarti jadi ayeuna mah sidik hirup teh aya nu ngatur, hartina aya nu nyieun atawa aya nu boga. Tah lantaran eta pisan dedeuh teuing anaking Sirod omat sing iatna jeroning hirup di dunya sabab yakin alam dunya ieu teh kaasup anyar sababna keuna ku robah. Lamun barang kena robah lir ibarat awak urang asal orok jadi gede, asal lemor jadi reges huntuna mani ngajajar geus reges arompong deui pipi oge jadi kemong buuk hideung jadi bodas eta tandana geus robah. Jadi lamun urang robah tangtu moal salah deui aya nu ngarobahkeun. Kumaha Sirod ngarti kana dongeng mama? Nuhun mama kahartos pisan ku abdi teh. Sareng abdi yakin usik malik abdi kersana Gusti. Jawab Sirod mani mendeko bae ngajawabna teh. Ngadenge jawaban Sirod gelenyu ajengan saleh imut mani ngagelenyu meureun ngarasa bungaheun ku Jang Sirod diregapkeun sarta pok anjeunna harita nyarios deui soantena ngagalindeng lir pandita abiasa keur mamatahan Arjuna. Sirod lamun hidap geus yakin yen teu daya teu upaya usik malik kersa Gusti atuh beuki nyata bae yen ieu bumi langit teh sareng saeusina kabeh kagungan anjeunana Gusti Allah nu kawasa. Margi anu ngadamelna atuh jiwa raga urang sami kagungan anjeunna lain boga indung bapa eta mah ngan ukur sabab pikeun lahir diri urang ngumbara di alam dunya. Lantaran jiwa jeung raga kagungan Allah Ta'ala atuh urang sing waspada ulah rek salah nyanyembah jadi ka kayu ka batu sabab kayu jeung batu ge sami kagungan anjeunna. Sirod omat anaking hidap kudu ati-ati nu bakal tanggung jawab teh iwal ti diri pribadi jadi ulah salah milih anu disembah ku urang angin Gusti Allah bae. Lantaran urang geus ngarti aya alam papasangan seperti borang jeung peuting, aya datang aya balik, aya hirup aya paeh, aya lalaki awewe, aya indung aya bapa. Jawab ajengan saleh bari mencerong ka Jang Sirod. Tah mun hayang leuwih jero anjeun wayahna Sirod ulah waka balik 3 taun mah. Wayahna kudu terus ngelmu di dieu. 3 tahun nah henteu 3 sasih mama ajengan tiasa upami 3 sasih
Sawiyosanos abi kedah balik deka dia oge neraskeun ngelap bag-bagan agama 3 tahun deui. Jawab si Rod mani olohok. Si Rod, ari perkara mama mah sanajan hidup rek balik mau datang deui ka dieu keur mama teu kaberatan. Lantaran cek tadi oge masing-masing kahayangna moal bisa dihalangan. Ngan anu jadi pikiran mama hayang ngabuktikeun impian si Rod nu tadi jeung pemelang mama teh. Lamun si Rod tetep cicing di dieu tong ingkah heula dina jero 3 tahun. Geurah engke bisa bukti keur hidup gampang mikirna. Lamun aya nu model nerekana babari pisan ngan omat kudu tengetkeun caritaan mama bae. Yen dina peuting ieu teh bojo hidup jeung ibuna keur ngadamaran tulak lantaran aya nu bijil teu kanyahoan jalanna sabab teu mukakeun panto. Saha anu bijil teu mukakeun panto teh mama? Waktosna kabujeng sae pamiarsa. Sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.